kade jang nu disebut sholatin disebut ibadah teh kudu bener kudu yakin ulah sholat sholatan ulah ibadahan nu kumaha cenah nu disebut sholatnyaan teh nu disebut sholatnyaan tina hate sanubari urang ngalaksanakeunana geus ikhlas bener-bener arek sholat nah eta nu disebut sholatnyaan lamun anu sholat ukur karena kapaksa hayang pangar ku batur eta sholat bobodohan gitu. Jadi nu disebut sholat teh kudu bener-bener sholat kudu geus apal urang sholat keur saha sholat nu kumaha nu wajib nu kumaha anu sunat nu kumaha kudu bener-bener urang kudu yakin lamun teu apal tong sholat lieur sholatan jadi hitut-hitut acan paling jadi bangke kayak gimana tahu we kudu yakin lamun urang nek ngalaksanakeun sholat kudu bener-bener yakin soalna sholat mah kewajiban kudu bener-bener ulah sholatan terus sholat kana neraka sholatan